Dina hiji waktu gunung-gunung di sangkuriling daya Bandung aya hiji kampung nyaeta Kampung Cijarua Desa Buah Batu. Di desa eta aya 2 jelema sosobatan dalit pisan, layet paheuyeup-heuyeuk leungeun sakanyeri sakapeurih. Nu hiji ngaranna Karnadi, nu hiji deui Marjung. Karnadi jeung Marjung teh asalna orang kota nu ngarantau ka desa Cijarua. Jung, engke mah kaosna urang teh geus mejana ngantor lantaran geus turun hujan. Ya, biasa bae orang mah di mana-mana turun hujan ke karangantor. Maklum da kantor aclog, listrik, patlot, jeung tas, kade poho euy. Jeung edas dewek mah geus prak deui bari bae ngimpi. Mimpi naon, Di? Ngimpi eta eun. Ngimpi nyan. Baku anak geus kaimpi-impikeun nyandung teh da nyaho nyan teh nyandung aya manusia teu boga teh ngarasaan teu nalipak maneh keur nyatu sore teu isuk para baneun rai teh hayo palai ngawayuh nurus tunjung ari nu goreng sopak. Naon ieu teh bakuna dan nyan sote nyantok lain nyandung. Lantaran ingat bae kana usaha nyaeta ngabelaan anak jeung pamajikan. Dating kamimpi disantok bangkong jeung pikir bae ku maneh. Piraku jelema nu susah kieu make pikir hayang nyandung. Ayo ajung urang balangan sian. Ayu. Ay, selain tenjo. Tah Haji Sirat pamajikan teh meni opat gareulis naker turung-turung barudak keneh pisan. Beak dewek teh nya kabita komo kamari mah basa Mandali Indit kadeuyeul pamajikan nu opat teh dibawa kabeh. Ari Silaing. Itu mah Haji Sirad. Ari Silaing mah Karnadi. Beda martabatna oge. Non bedana itu jelema dewek jelema malah dewek mah menang ngora ti Haji Sirat teh sapedah teh beunghar matak naon wae miskin oge bisa nyandung kanu geulis. Ari ngalamun teh ulah sok luhur teuing mata kasikut inu Maha Suci. Urang mah tukang bangkong. Cahakna oge dina bangkong bae setep. Wah, naha ari nu Maha Suci teh sikuan cara urang ari jadi jelema ulah sok tumarimaku hiji pagawean nu hina bae tapi kudu ikhtiar nyangan gantina nu henteu hina tah eta sebutna maju. Wah, iya Di. Ningali naon selain teh menikah wahab itu. Wah, Di. Ningali naon selain teh. Tinjum Bang Tenjokeun tuh turun tina motor teh eta teh jelema atau lain. Ibu bae ka jelema sarta kesalah deui yen awewe. Taksir ku dewek mah widadari nu kakara turun ti surga. Untuk babaturan nu jadi salakina. Boga pamajikan sakitu geulisna. Tapi wah, kuat deui randa. Wah, ketenjoan dewek mah lumrah bae. Awas eta awewe nu sejen. Teu leuwih-leuwih teuing. Panajan eta awewe teh teu leuwih ti biasa, teu pantes ke dicandung ku Silaing. Dewek mah tetep nyandung, padahal kudu mikir jeung ngontrol diri supaya teu ngaganggu batur. Rasaan Silaing teh kawas pameget nu ngalempereng tegep geni gedeg pangedeg. Beungeutna katingalin teu beda ti bangkong hideung nu karadak ea. Ingatnya, ari nyarita teh ulah kaluar tina kasopanan. Manusia gumantung kana akalna, kahayangna jeung kawanina. Lamun 5 eta aya naon wae bisa kahontal asal munasabah. Ti poe ieu ngamimitian nyangan akal pikeun ngahontal kahayang. Baik bae atuh jalankeun. Amun Silaing seneng mah dewek ge milu seneng. Kudu bae. Asal nurut kana kahayang, sabab bisa jadi eta teh hasil tina tenaga Silaing. Awewe anu tadi keluar di pasar rek dituturkeun di mana nyaho imana. Silaing wayana balik sorangan Jung.
dewek rek nuturkeun eta awewe nu bieu, tapi lamun si lain kalembur ulah nepung barudak. Cukup di jalan di simpang ka babakan jati nu aya nu di dagung lotek. Coba itu tuturkeun itu pakai tulis di bagusnya. Bayaran bagus. Sabaraha bayarna eta istri bagus? 5 ketip 5 sen kulan. Ya ditambahan ku juragan anu mermah. Nuhun. Sae ta euy, Pok nama nomor ditaksir ku dewek mah si cepot nu ngincar tina kotakna. kumaha euy hasil? Moal datang kata hasil akal dewek mah lantaran boga dadasar wani eta. Setelah euy urang teh bakal untung teh nya bakal pinanggih jeung kesenangan teh. Seneng kumaha? Senang banda boga duit loba pamajikan geulis rek naon deui awewe nu tadina teh anak jelema beunghar imana gede tur alus aya 2 imah bisa jadi hiji di antarana amilik manehna ku kituna si laing milih senang asal nurut kana kahayang. Kudu nurut kumaha dewek teh. Si laing kudu datang ka Raden Sumtama ngomong yen anak bungsu geus cager tapi rek dibawa ka deuyeu. Si laing rek make setelan sapatu jeung bendut citak. Saterusna rek saung tengah sawah bari ngalah bangkong. Tidinya si laing bakal ka pamajikan bejakeun yen dewek aya di rumah sakit ranca badak kusabab kecelakaan. Si laing oge kudu mawa duit ulah teka bawa. Lah, rada susah lamun kudu make cucurikan mah. Ah gampang gosok bae bibir ku panon bawang beureum geura cipanonan. Kumaha lamun pamajikan selain hayangan neang ka imah sakit. Moal daekeun sabab pamajikan dewek mah sok sieun kutuan ai eta duit silaing ladang bangkong anu tadi teh didiekeun ku dewek rek dipake heula. Da ngan 7 ketip kurang sabenggol. Heueuh kadiekeun tambahaneun. Kumaha lamun dewek katanyaan ku pamajikan jama keur meuli beas deui. Hari katanyaan mah bejakeun pikeun mayar dengdaan sabab urang dagang bangkong di sisi jalan. Pamajikan sok ngajual daun watu pikeun meuli beas 2-3 poe ge mau kagantian. Kumaha papatah dewek ka harti? Arti Baik atuh ari geus ka harti mah geura indit. Abdi arek ka saung teh ya. Mak, apa yang datang? Acan Ujang, kapan keur balang siang ngabelan emak? Ujang jeung dulur-dulur maneh. Aduh mak, ini syukurin kak kilir. Aduh abah, tolong abah, dikurin kak kilir. Nah, kemana abah teh atuh? mah yang dahar. Ujang, dahar naon kejono poe kamari teh geus beak. Karena di, nah kamana atuh? Balang siar wayah kieu teh tacan datang keneh bae. Usni. Tah syukur alhamdulillah. La ilaha illallah, geuning injum. Mana ari Karnadi? Lah, harinya eta tuh. Nya eta kumaha Jum? Cing gerapok Jum. Kieu geura Karnadi jeung kuring keur dagang di sisi jalan. Aya babah nyalukan. Karnadi lumpat nyebrang teu kanyahoan deui. Ti belah kidul mobil datang nabrak Karnadi kageleng. Kageleng, Karnadi kageleng. Mak, apa teh maot? Kuring teu boga bapak tuh. Jum, kumaha kageleng nate? Hari-hari tamah masih bisa keneh ngarita. Jadi karena di teh tacan maot. Acan ari maot mah ngan talatahna kitu omat-omatan pisan. Marjum mangkat ka imah Raden Sumtama. Di imahna Raden Sumtama, Marjum nyaritakeun maksudna ka ditu.
Raden Sumtama anu karunyaeun sok nampetkeun sasetel kideu istrikeun sapasang sapatu bodas benang nyemir ku sumir hideung jeung hiji bendo citak nu geus buruk. Saenggeus balik ti imah Raden Sumtama, Karnadi narima pakaian anu dibawa ku Marjung. Maranehna sarare di saung ku sabab geus magrib. Isukna, Karnadi jeung Marjung marandi di pancuran cai kotakan sawah. Saenggeus mandi, Karnadi tuluy dangdan, tapi baju anu dipasihan ku Raden Sumtama teh kadodoran. Ojek, punten, abdi tiasa minjem motor, abdi aya urusan. Enggak. Kira-kira sabaraha? 5 ketik. Biasa nage ojek mah 15 sen. Ya, Mang. Tinggi. Iya mah teh rada asa-asa. Ari abdi mah parantos terang ka mama teh. Abdi Sumtama teh anamar gedong satereng sasak. Bapak Mang Haji Mulya nu muga saritaya. Oh, yaktos. Mama oge parantos terang hari kana janenganna. Tapi encan ningali rupina. Biasa jadi abdi ngagaleh gedog halte deuyeuh kolot. Malah sering liwat ka dieu leuwih ti 10 kali sapoe, tapi biasana make mobil. Mama teh nembe kasumpingan, jadi kumaha kitu rada reuas. Teu kedah reuas, abdi bade meseran-serang, tapi ngan gaduh 8.000 moal wartosna bae ngincal deui. Mama mah teu aya ngagaduh, aden sumun gaduh oge ngan sacang kewok. Abdi oge meresan serang teh moal seueur, kitu bae pangros 8 atampi 80 ribuan. Ambeul eta mah atuh sanes saeutik. Dupi kagungan yaktos bade diical. Ari mamah mah sanes teu butuh artos, namun kumaha da serang teh minangka cecelenganana. Yaktos sekedah kitu, abdi ngaborong di Medika nu 10.000 dipeserkeun ka sawah, 7.000 cicing kuda pateuh kanggo ngawangun rarampok di Gasari, gandong parantos rengse, bojo parantos pilar duanya. Yaktos nember matus, jadi gedog cek nu gaduhna radang ngelik kitu, kosong bae teu aya pengeusi bumina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaktos lamun Den Sumtama daek mihukum anak abdi, sigana raja bakal dipasrahkeun ka si Eulis jeung jadi jalma kasiput. Boga anak nu beungharna, tapi kumaha carana singkan bisa kasih Eulis? Meser sawah teh ngan saukur 9, kuno geus aya nama cukup, tapi abdi tumaros. Nah Eulis teh teu acan aya nu tigigir, upami teu acan abdi bade nyuhunkeun pikeun di Pibojo. Oh, ari hal eta mah mama teh nangge mangga bae si Eulis mah doja. Nuhun-nuhun, moga-moga bae malah mandar putra teh biasa jadi pambeasanan. Merep sawah nu sakotak 2 kotak teh diparsahkeun. Moga-moga bae da mama mah mung nyuhunkeun tempo bae dongkapna ka engke sonten. Tabuh 5 aden teh kenging kabar. Manawi abdi bae bade ngadeus deui. Abdi bade malikeun motor. Kan sami. Si lain tadi teh dahar nu kue kieu nya. Henteu dewek mah dat disuguhan. Di sing si lain hayang nyaho, nu kieu teh ngaranna kue aspirin. Di dinya ge di toko aspekul, mending ngaberek-berek dicangcangkan. Lamun mawa barudak teuing boa ratoleuna. Pus ulah waka inget kabar udak. Ieu mah kakara pukulan leutik. Tahun magi nu badak bawa ka imah.
Sabab ku kalemna mah kajabati dewek bakal boga pamajikan geulis teh. Tapi boga bakal mukul ngejutu. Ayeuna urang bari deui ka imah pamitoheun. Urang tunda heula kaayaan Karnadi. Sigeng masura nu keur meujeuhna atoh nyosok, guligah manah, lantaran bakal kagaungan mantu kanu jugut. Hiji anemer pintar, tukang borong nu kasohor. Teu daekeuna paksa bae. Lis. We ieu Raden Sumtama nu kawentar datang ka dieu. Maksudna mikarep ka Eulis. Anjeunna lelengohan, istrina pupus, teu gaduh putra. Upami Eulis daek, Raden Sumtama janji bakal mesrakeun kabeh rajakayan amake ngaran Eulis. Kumaha pikir Eulis? Kumaha geus katimbang. Yen Eulis teh teu tanding ka Raden Sumtama teh, tapi wah zaman ayeuna mah ngarah naon deui? Da kasenangan nu udag teh. Wah barina oge cek paribasa jelema baheula teh mah gidig ringgit, rangkak dinar, kicepna oge ketap-ketip. Atuh rupana segut mun dina wayang teh mah jiga jaka perwulu. Kumaha nom? Abdi mah ngirengan kumaha anom bae. Sugan bae inum oge menangkeun anu deui. Da ayeuna geus usum ngiji. Nah anom ari menangkeun anemer teh kedah usum ngiji bae. Lain ka anemer bangkong. Ih ari anom najan goreng patut mah ari dipacok bangkong mah alim. Tah ayeuna mah ieu Eulis kudu ngasih perhatian ka Den Sumtama supaya kapercayaanana ruksak. Engke lamun Den Sumtama datang, maneh bisa ngajak ka imah Eulis jeung nunjukkeun yen maneh sumerah. Mama geus terang yen Den Sumtama tukang ngagoja. Jadi duit anu diperlukeun teh kudu loba, lain nu saeutik. Bener Eulis, doa ibu mah doa. Daik meudu doa, itung-itung boga salaki karinggit, lakian ku dunia. Barina oge, dan Sumtama mah lalaki, dedek pangedek lalaki. Tunda nuker gunem catur, ayeuna kocapkeun geus purit. Tekung silila jebul, Raden Sumtama palsu teh sumping diriung ku Marjum. Jum, duit tinggal 8 perak kurang satelan euy. Kumaha nya? Meureun dewe kudu nambahan bikin hajatna. Kudu bae kudu nama. Jeung piraku kudu nanyaan budak beunghar tur geulis. Tapi mawa 7 perak 3 telen. Awas geus deket ka imah. Iya kali wae linggih. Sambil samuhun. Pentas bae ku senjang eta bile risek, eta senjang di kamar. Sawios. Angga eta di kamar. Sajam teh meni asa sataun ngadagoan sore meni asa sawindu. Lamun bisa ngapung hayang mindahkeun panon poe supaya bisa langsung ka mama. Ayeuna mah sok sieun teh diidinkeun kitu-kitu sakitu 10.000 sawah di anu sakitu 10 bau gendong parentul. Ari mending nu sagaing jingjang Jum. Cenah aya 40. Kantenan jelang-langan mah malah nureureuneuh kapungkur teh parantos ngajuru. Sareng ayeuna mah musim hiji jigana teu ngarenaheun ngarambang dina kotakan. Anu di balik kembang kumaha Jum? Anu di balik kembang mah kasaatan mani teuing aratlog. Nah, aya muning bet ngarambang dina kotakan. Sareng make ajog-ajogan segala kaos bangkong. Eulis mah teu acan ningali, tapi Marjum sok ngabodor sanajan nyaritakeun nu di chat oge. Marjum panakawar di pedeudeuh mun dina wayang mah minang kecepotna. Palingan lucu. Bangkawara si Kanadeun tukang bangkong sarua bae jeung aing make nyebutkeun minangna cepotna. Puguh manehna nu leuleudegna jiga cepot teh. Dupi din sete naon? Hari dinset teh bahasa Walanda anu Sundana dinas. Kang manawi biasa bahasa Walanda. Heueuh gudangna bahasa di Juragan Anemar anu geus baceos sareng tuan ofsiter. Tah, kuharang biasa bahasa Walanda. Asal pasehat bae sareng ti payuna nganggo de, ditungtungna nganggo ce, saparantos lampu Walanda de lamce,
bangku de bangke. Kitu bae sateresna. Aden, parangtos lami Aden teh. Parantos, kumaha perkawis nu tadi teh? Parantos ngan kantun milari waktosna. Abdi masihan artos, sareng bakal pasrahkeun rajakna abdi. Asup sawah jeung kebon, kaputra 10 dien sanges. Mangga katampi. Waktos tuan menta keur pancipeuneun nu panjang 14 liter, sareng rupakna 12 keret. Aden punten bae. Sanes ari karet mah keur ukuran emas. Yaktos ari keureut mah keur kana emas, namun ari maksudna juragan mah eta cempet teh kudu nu pohara kuatna, hartosna nu ngahargaan mahal, datang ka dibandingkeun sareng kana emas. Oh, laras ari kitu mah. Cincin Aden, kumaha baksa waktosna patorong-torong bahasa Walanda sareng tuan senior teh. De cipede salaceh de kunjeh. Naon ari kitu artosna Aden? Hartosna eta cempet teh salah, kudu 14 liter cenah, malah sarajengna mah dijawab ku abdi. Kumaha dijawabna ku Ujang Jum teh? Degaslok teh. Lah geuning Ujang Jum ge bisa nyarios bahasa Walanda. Bubuhan ieu bae gaduh dudungan pinter. Elis, Raden Sumtama teh ngajadikeun baris nikah, tapi nikahna teh mawah pisan. Kabalat saja 800 rupiah, emas, berlian, jeung suweng berlian. Mama uge bejaan yen anjeunna pinter tur beunghar. Jadi urang kudu geuwat nyiapkeun. Jan ayeuna bebeakan oge. Engke mau kabual deui. Sawah lagena rek dibikeun ka anak urang jeung ka urang. Sakitu mah itung-itung pikeun ngeusepan. Kumaha kakak salah oge kitu di dieu mah. Sawios kakak mah biasana dina kotakan. Ayeuna tunda heula kaayaan Karnadi nu keur meujana suka bunga ngahanang hening, diriung-riung ku gelung, hempak para badega, kocap kenyi Usni nu keur meujana sedih kingkin, dilingkung ku kabisung lesu mening lalungse, lantaran inget ka bapana barudak nu aya di rumah sakit. Om barudak isukan mah urang teh bae ka imah sakit, sugan bae bapa maneh hirup keneh, sieun-sieun oge kutuan, mama rek ngawayakeun maneh bae. Najan kuring nyeri kene suka ge emak, rek milu bae ari yang bapa mah yang kapanggih. Winget milo mak, ajen kering kena oge, sugan bae kering teh cager. Lamun kapanggih apa mah? Om barudak sugan bae bapa maneh cager, kaos baheula bihari deui. Mak teh meh teu kaduga barang sia sorangan teh. Mak, gua teh mau kapanggih di jeung apa? Mau liuk itu ke isu, mau kapanggih jeung apa? Mak, bileurean. Hate Nyi Usni beuki gilig bae, yen rek indit ka rumah sakit, ayeuna mah lain bae rek manggihan, tapi katambah jauh rek ngabejakeun budak nu pangais bungsu teh maot. Nyi Usni indit, budak nu orok di ais, cikalna ditungtun. Angin subuh ngadalinding, maplak bodas kawas milu kagagas. Hayam raong kongkorongok, sadanu nyarik ngalongok. Sora manuk mani cekcok, hatena mah ngarang kacak milu nyerik kami Nyi Usni nu tunggara. Nah, abot tiga apa? Ini jeung putri, sudah mah, putri nu sok didongengkeun ku mata meureun. Piraku Ujang, kapan apa mah aya di rumah sakit, tuku urang aya narik di teang, jeung piraku aya apa ngarendeng jeung istri nu geulis. Nya mah, ieu nama apa? Anjinding. Ujang, apa maneh mah biang hireup, biang paeh. Kapan totopongna oge ngan sabelah, basa indit ti lembur teh. Nawat teh pisan ka awewe nu di sisi jalan dieu, bangun nama urang sisi sarta miskin pisan. Jeung katinggalna anakna ngagupayan ka urang.
Elis mah eta papakeana oge rewag, anakna oge make gegepayan tepuguh sigana turunan ti indungna. Punten juragan, abdi bade naroskeun Karnadi, naha aya di dieu. Saha karena di hari ngaran kitu mah kamari geus di ruang da disalabarkeun oge ulung aku. Di ruang, parantos maot. Nya kamari di ruangna oge buat tingkah bisa ya tuan. Karena di dagoan euy. Namun po ieu teu balik ke pamajikan yang anak, Asia bakal diumbar-umbar ka Eulis Awang jeung Paramana, ngarti? Ke. Kunaon ari si lain teh? Muntong nyarita deui guat ka cai serta hayu urang neang pamajikan si laing. Awas lamun teu. Awas. Elis, cing ka dieu. Minta duit helanan 100 mah, yang beli sega keur isi saku. Yung, mana teh hayang beli baju? Ah, henteu. Dewek mah yang sote manggihan anak jeung pamajikan. Dewek mah inget bae basa keur dang sisi jalan teh. Ya, bari sakalian beli samping, sareng baju, keur barudak. Tah lamun kitu mupakat. Assalamualaikum. Tah kasukaan si layu teh nu sakitu hargana teu satimbang jeung karugian nu ayeuna. Anakna nu dua maot, pamajikan nu owah, kasukaanan sabaraha, bila kada yang anu geulis. Eulis Awang jeung Nyi Inem mangkat ka imah Raden Sumtama nu asli bari tatanya. Kang, sumping akang teh. Saha? Engkang aya? Saha eta? Kang Sumtama. Sumtama mana? Engkang Raden Sumtama Anemah. Pun engkang. Ari Raden Sumtama Anemar di Cijaura mah taya deui mun pun engkang. Da sanes. Jadi kumaha ka Raden Sumtama Anemar teh? Pun lanceuk salaki. Caroge dapun engkang mah teu acan gaduh bojo deui. Saparantosna di kantor maot kupun bojo nu kapungtur teh. Tah nya nu di kantung busku Raina lagi nikah ka abdi. Ke dedeg pangadegna teh kumaha? Ari dedeg pangadegna teh pendek gede, hideung, taangna rubak, puasna sumuhun kitu deui. Ari dedeg pangadegna mah basajan. Oh, leres Raden Sumtama teh Anemar tapi bumina sanes di dieu di ditu handapan muncang sisi susukan taroskeun ka tetanggana karena di Punan. Ari Kang Nadi eta teh Kang Sumtama. Lain. Rek naon Elis teh bade ka dieu? Neangan Kang Sumtama jeung naha akang aya di dieu? Keur among bae. Kuring lain Sumtama, tapi ngaran kuring Karnadi. Pangna uing aya di dieu lantaran imah sorangan. Ari Kang Sumtama teh lain hiji anu nu beunghar. Ari Raden Sumtama mah nya hiji Anemar beunghar, tapi uing mah lain Anemar, tapi hiji tukang ngalabangkong sarta miskin. Ari anjeun teh lain nu nikah jeung kula teh ya? Nya meureun. Jadi anjeun teh ngaku-ngaku ngaran Raden Sumtama Anemar nu beunghar teh ya?
Nya lantaran hayang kanyai. Sahat siapa yang pakai ngalukan Raden Suntama? Matak naon dah hayang kasorangan. Lamun tengah lakukan eta mah meureun didinya moal daek ka kaula. Terus tunjung si tukang tipu. Nah, atuh make beunang ditipu. Rek boga salah teh henteu nyerupkeuk heula. Percaya bae kana omongan teh. Sapeda eta ngakukeun beunghar jeung jenang. Serahkeun aing ku sia, teu suka diri geus digada baku tukang bangkong. Rek bae nyerahkeun maneh. Enggeus eulis entong ciri dan geus tamaha urang. Karnadi teu bebenangan pisan hiji bangkong oge. Akhirna Karnadi ngalamun mikirkeun sagala kajadian nu geus-geus. Saking ku pusingna Karnadi, tungtungna malitkeun manehna ka Citarum. Satu, dua, tiga. Sabarabayana eta istri bagus. Acan abdi bade nyuhunkeun pikeun TV Bajo. Bade nyuhunkeun TV Bajo. Nyuhunkeun pikeun TV Bajo. Bade nyuhunkeun pikeun TV Bajo. Ih, apa yang ngomong? Ih, ini masih ada bawahnya lagi. Satu, dua, tiga. Bubuhan iya baik, gaduh dudungan pintar. Dede cipede selecek. Satu, dua, tiga. Dede dite. Satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Degaclok ceh. Satu, dua, tiga. Degaclok ceh. Satu, dua, tiga. Go. Satu, dua, tiga. Jelek, jangan. Jelek. Satu, dua, tiga. Saung di tengah sawah bari ngarang-ngarang. Udah ini. Di sini udah berkali-kali cekcok. Main HP Dulu. Tiga. Kasihan goreng patut. Brengsek.